Allah Subhanahu wa taala. Oge terasna wa ayyuwafiqo sareng mugi maparin pitulung. Wa ayyuwafiqo sareng mugi maparin pitulung Allah man kajalma waqafa anu mukaan itu jalma alaihi kana itu juz kana ieu kitab juzun latif teh di luhur lil amali kana amal bimuqtadahu ku nu ditungtut ku itu juz. Summat taroki tuluy naik bitawaddudi kurasa resep bin nawapili kana pirang-pirang pasunatan liyahuja supaya menangkeun gitu nya hubbahu kana kacintaan Allah wa walahu sareng pertolongan Allah. Jadi ieu mangrupakeun doa ti musannif keur jalma-jalma anu ngaji kana ieu kitab. Maksudna waqafa teh mukaan teh maksudna ngaji gitu. Mudah-mudahan cenah jalma anu ngaji kana ieu kitab dipaparin taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kana amal kunaon-naon nu ditungtut atau kunaon-naon nu rek dicaritakeun dina ieu kitab. Tuluy sabaraha daek amal tina perkara-perkara anu wajib tuluy dipaparin taufik taroki bitawaddudi win nawafil kitu nya. Naik ayeuna mah resep migawe perkara-perkara anu sunnah supaya menang kacintaan ti Gusti Allah jeung pertolongan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saur Syekh Nawawi nah pangna ieu musannif sanggeusna ngadoakeun bahwa mudah-mudahan ieu dipaparin taufik migawe bisa amal ku perkara-perkara anu wajib itu nya tuluy naik ayeuna mah resep bari dibarengan ku migawe pasunatan karena aya hadis Kanjeng Nabi anu mangrupakeun hadis qudsi di tengahna sabada wawalahu anu dikurungan gitu nya. Qala sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili ayat hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bihi itu nya pikeun ka akhir. Karena naon aya dauhan Kanjeng Nabi anu mangrupakeun dauhan ieu teh qala Allahu taala itu nya dauhan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis qudsi aya kategorina nya. Allah ngadawuh saur Kanjeng Nabi wala yajalul abdu jeung henteu eureun-eureun hiji hamba ya taqarrabu eta ngadeuheus itu hamba ilayya ka kaula saur Gusti Allah bin nawafili ku pirang-pirang pasunatan. Tah itu hadis nu saacana teh pasti kena panjang sebenarnya kan ieu jalma eta migawe sagala rupa kaparduan tuluy teu eureun gitu nya migawe pasunatan tuluy kumaha cenah saur Gusti hatta uhibbahu nepi ka mika cinta kaula ka itu hamba. Fa iza ahbabtuhu maka di mana-mana mika cinta kaula ka itu hamba kungtu maka jadi kaula sam'ahu eta pandengena alladhi anu yasma'u ngadenge itu hamba bihi ku itu pandenge wa basarahu jeung jadi kaula paningalina alladhi anu yubsiru ningali itu hamba bihi ku itu paningali walisanahu jeung jadi kaula gitu ya. Lisana itu hamba alladhi anu yantiku ngucap itu hamba bihi ku itu lisan wayadahu jeung jadi kaula leungeuna itu jalma
allati anu yubtisu nyapeng atawa nyabak itu jalma biha ku itu leungeun. Warijlahu jeung jadi kaula sukuna itu hamba allati anu ya mesti lempang itu hamba biha ku itu suku. Saur Gusti Allah Subhanahu wa taala jalma anu migawe sagala rupa kaparduan bari jeung terus-terusan teu eureun gitu nya migawe pasunatan cek kasarna maka diangkat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi wali. Cek gampang nama gitu di dia kan disebutkan liyahu jahubahu wawalahu memperoleh kacintaan jeung pertolongan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahasa nama saur Gusti Allah kuring cenah jadi paningalina anu manehna ningali ku eta paningali terus tamakna nama maknana lain Gusti Allah jadi panon lain Gusti Allah jadi ceuli gitu. Tapi di tengahna sarua terus kirana pamakna kungtu sam'ahu alladzi yasma'u bihi gitu. Jeung saterusna maknana lapan eta teh ai kungtu hafidon lisam'ihi. Maksudna mah lain Gusti Allah jadi ceulina, lain Gusti Allah jadi panona atau Gusti Allah jadi leungeunna, tapi kungtu aya kaula hafidon eta anu ngajaga, eta anu ngaraksa lisam'ihi kitu nya pikeun pandengena. Atuh ari pandengena diraksa ku Gusti Allah mah pala yasma'u maka henteu ngadenge itu hamba. Ilama angin perkara arodohu anu mikarido Allah kana itu perkara. Wahakada jeung nya kitu deui amma ba'dahu anapun sangtosna lapad itunya ala disamahu. Qarrarahu lana Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Qarrarahu negeskeun atawa nerangkeun kana ita keterangan lana ka abdi sadaya saha Syekhuna guru abdi sadaya Ahmad An-Nahrawi, nyata Syekh Ahmad An-Nahrawi. Jadi sekelas Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ge tetep we masih kene nyandak pendapat anu janten guruna. Eta teh cenah cek guru kuring maknana Gusti Allah jadi paningali teh maksudna mah Gusti Allah ngaraksa kana paningalina. Ari diraksa ku Gusti Allah mah tangtuna paningalina teh moal ngadenge perkara anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Panona sarua kitu keneh leungeunna sarua kitu maksudna. Eta teh cenah keterangan Syekh Ahmad An-Nahrawi. Guru di dia mah disebutkan Syekhuna cenah guru anjeunna Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan. Tah mudah-mudahan urang oge itu sanggeus migawe kaparduan teh urang sing kabita kitu migawe kana pasunatan anu mudah-mudahan kalebetkeun kana hadis ieu sagala rupa panca indrana atau sagala rupa anggota badana diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tina perkara-perkara anu nimbulkeun kamurkaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu nya ieu mukadimah mudah-mudahan urang sing kalebetkeun kana doa ti musannif nu tadi. Tuluy ayeuna asup kana bab